Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Denisa Yulianti di kelas 12 C Farmasi. Di dieu simkuring bade ngadugikeun dongeng anu judulna Si Kabayan Ngalanangka. Di hiji lembur aya hiji jalma ngaranna Si Kabayan. Di hiji poe Si Kabayan teh keur leleson bari ngalamun di hareupeun rarompokna. Saliwat oge Si Kabayan teh bari mikiran roai, tutut, jeung lauk nu dialana kamari. Kabayan, kabayan, ceuk mitohana. Aya naon, emak? Ceuk Si Kabayan. Ieu, emak teh hayang nangka, jig pangalakeun nu gede tur kolot, ceuk mitohana. Juk we Si Kabayan teh ka kebon. Barang datang di kebon, Si Kabayan teh alah ilik kaluhur ka handap neangan nangka nu gede tur kolot. Geulila ti dinya Si Kabayan teh manggihan nangka nu gede tur kolot. Tuluy we Si Kabayan teh nerekel naek. Kusabab nangkana gede tur kolot, Si Kabayan teu kuateun ngangkatna. Kumahanya cara nyokot ieu nangka teh? Ceuk Si Kabayan ngomong dina jero hate. Kusabab kebon teh teu jauh ti walungan, ku Si Kabayan teh dipalidkeun weh nangka teh ka walungan. Juk we maneh balik ti heula, pan geus gede tur kolot, ceuk Si Kabayan ngomong ka nangka. Tuluy we Si Kabayan teh balik ka imah mitohana. Barang datang teh Si Kabayan di imah ditanya ku mitohana. Kabayan, meunang nangka teh? Ceuk mitohana. Nya kenging emak nu gede tur kolot, ceuk Si Kabayan. Mana atuh? Maneh balik sorangan teu mawa nangka, ceuk mitohana. Hah, can datang nangka teh? Tadi geus dititah balik ti heula, ceuk Si Kabayan. Ari maneh tong sok bobodoran Kabayan, iraha teuing caritana aya nangka bisa balik sorangan, ceuk mitohana. Ah, nu bodo mah, nangka nawe geus gede tur kolot teu apal jalan balik, ceuk Si Kabayan. Tuluy we bari ngaleos. Sakitu wae, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.